Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu ka 11. Kumaha salajengna? Tah, ieu teh warisan ti uyut hidup jeung Aris. Teuing kitabna naon disebutna oge teu apal. Da bapa mah can maca-maca acan. Da teu kabaca aksarana oge, teuing aksara naon deui teu apal, bieur dibacana oge. Mataku lantaran teu apal nya ditunda we ti bareto mula oge, can pernah dibuka-buka. Ceuk Kang Husna ditungtungan ku ngasongkeun eta kitab kanu jadi anakna. Gap eta 3 kitab deh ditampanan ku Jang Aris. Laju diilikan tulisanana anu aya dina unggal jilidna anu tetela. Tulisan anu aya dina eta 3 kitab deh tulisan aksara Sunda Palawa. Sambawa, Sambada, Winasa. Kitu gerendengna Jang Aris mangsa maca tulisan anu aya dina unggal jilid eta kitab. Kang Husna jeung Ceulam bati silih reret dibarengan ku unggut-unggutan. Kalayan atrapisan dina paromanana aya kareueus anu kagambar. Jadi kabaca ku hidup mah eta kitab deris. Ceuk Kang Husna bari neuteup ka anakna. Alhamdulillah kaos pa. Pan di pasantren oge sok diajar aksara nu kieu pa. Oh, paingan atuh. Eta we baheula oge bapa teh kungsina nanyakeun ka batur. Tapi saurang oge taya anu bisaeun macana teuing aksara naon cenah eta teh. Anu kieu teh namina aksara Sunda Palawa pa. Oh, Sunda Palawa. Cik sok atuh baca Riz. Naon cenah eusina eta kitab deh? Nya, cing sok baca Riz. Mah hayang ngadenge. Cek nyilam siga anu panasaran. Ah, teu wantun mah saur mama guru oge. Mos ieu kitab mah kadah dina kayan wengi anu simpe cenah mah, Pak. Oh, nya kajeun atuh ari kitu mah. Mama rek kumaha wadah heula nya. Cek nyilam kituna teh gancang cengkat. Sarta nu saterusna mah ngoloyor ka rohangan dapur sejarek beberes. Jang Aris jeung anu jadi bapa namah timbang ngareret. Dupi anu masian kitab deh. Uyut anu mana teh apa? Uyut ti ibu atau uyut ti bapa? Jang Aris neruskeun wangkongan. Teuing uyut, teuing naon atunya kasebutna teh, teu ngalartilah bapa oge. Dari sebenarna mah sababaraha tingkat tinu disebut uyut asalna eta kitab deh. Teuing udeg-udeg, teuing kait siwur atawa teuing jang kawareng, teuing rengkol entog, rengkol galem, teuing gebreg limus, teuing serepet nilem. Pokona mah uyut we lah, teu apal bapa Maris. Upami kitu mah teu sacara langsung dipasihkeun ka bapa meureunnya ieu kitab deh, Pak. Tentu langsung. Bapa mah nampati aki. Tuluy aki cenah ti luluhurna. Ngan nya kitu teh geuning Riz, aki oge teu bisaeun ari macana mah. Pajar teh rawatan we cenah. Engke bakal aya turunan urang anu bakal bisaeun macana. Kitu wasiati aki teh.
Nasa jenengan aki anu ngawariskeun ieu kitab deh Pak? Lamun teu salah ngaran aki teh Aki Praja ngaranna Maris. Makamna oge aya keneh di Astana Babakan Cikacang. Aki hidup jeung karuhun urang anu sejenna oge dimakamkeunna teh di dinya. Da asal nama bapa oge nganjrek di eta lembur. Nya ti saprak kawin jeung indung maneh nya matuh we di dieu. Rada ngarenjag Jang Aris mangsa ngadenge ngaran Praja disebut-sebut ku kolotna teh. Pikiranana langsung but ka ditu ka dieu. Na kunaon ngadan hulang-hulang kitu Ris? Cek Kang Husna semu kereung neuteub anakna. Henteu Pak, henteu. Upami kitu mah abdi bade ka Babakan Cikacang panginten panya. Hoyong jarah heula ka makam karuhun urang. Nya pek bae. Engke dianter ku bapatunya. Da bapa oge asa geus lila ieu tara jarah ka makam karuhun. Teu kadapa bade tataros we ka urang ditu. Nya kajeun atuh ari kitu mah bapa mareka kebon heula ayeuna mah ditita ngalas sampe ku Mang Herman ieu teh. Jang Aris tibang unggep sanggeus Kang Husna ngoloyor ka rohangan dapur. Jang Aris oge kebat bae ngoloyor ka kamarna. Tilu kitab anu geus diasup-asupkeun deui kana kantong kulitna ditunda kalayan apik naker dina lomari. Geus kitu mah Jang Aris gesrat-gesrut salin pakaian sarta nu saterusna mah ngoloyor ka rohangan dapur. Ma, abdi bade ka Babakan Cikacang heula nya mah. Ceuk Jang Aris bangsa geus aya di hareupeun indungna anu harita keur kukumbah wadah. Nyarek naon ka Babakan Cikacang, Ris? Bade jarah we ka makam karuhun urang mah. Rek jarah. Boga duit henteu Ris? Aya mah. Nyajung atuh ari boga duit mah. Ati-atinya di jalan Aris. Jang Aris timbang unggeuh. Teu kungsi nanyakeun heula bapana. Da ceuk pikirna matak eueuh oge pastina geus indit ka kebon. Saenggeus sasalaman mah gedig bae. Jang Aris ngagedig ninggalkeun imahna. Aris bade ka mana saurang wanoja anu keur sasapu di buruan imahna. Dumadakan rada centil mangsa nempo Jang Aris anu ngaliwat ka hareupeun buruan imahna teh. Nyi Aca bade ka Palurah ieu teh aya prayogi. Pasti bade ka Neng Yasminnya. Ceuk Ceu Aca gudad gaded siga anu kuciwa. Arina naon teh ieu mah aya pergi we ka Palurah. Ieu Ceu, punten di kantunnya Ceu. Ceuk Jang Aris kituna teh bari gagancangan teruskeun deui lalampahanana. Ceu Acah mah nepi ka jejebris sagala mangsa Jang Aris tinggalkeun dirina teh. Mun seug katanagaan mah sigana sapunyere oge parotong balas di pites-piteskeun. Samemen teruskeun deui lalampahanana ka Babakan Cikacang. Jang Aris nyelang nyimpang heula ka imahna Palurah Asep. Lurah Asep anu kabeneran harita keur moyankeun awak di buruan. Rada kurang kereung mangsa kadatangan Jang Aris teh. Korek indit deui mah santren, tapi masih kene aya di lembur geuning Jang Aris. Ceuk Lurah Asep mangsa nampanan dampaleungeun Jang Aris anu nyolongkrong ngajak sasalaman. Teu cios angkat ayeuna abdi mah Pak. Wengi teh aya salah sawios santri anu nyusulan karorompok. Saurna teh abdi mah di bumi we heula, di piwarang jarah heula ka makam karuhun anu aya di Babakan Cikacang Palurah. Norolang pisan Jang Aris nembalanana teh. Geus nyiapkeun jawaban ti saanggalna mula sigana mah. Kitu kutan teh. Nah ari Jang Atman mah geus ieu dia atau Aca Jang Atman? Parantos Jang Atman mah Pak. Ieu teh bade nyanggakeun deui artos abdi teh Pak. Da teu cios ka Giri Martana oge Pak. Tembal Jang Aris ditungtungan ku ngasongkeun duit anu samemehna ditarima ti Jang Atman teh. Lah kopoe pake eta mah ku hidup pikeun sapopoe Riz.
Sok sanajan asal lama Jang Aris kekepehan jeung embungeun, tapi saenggeus nama haben dipapaksa ku Lurah Asep. Antukna Jang Aris oge daekeun narima sarta ngarawatan eta duit. Atuh hatur nuhun panya upami kitu mah Pak. Nya. Terus ari geus reng sejarah mah hidup terek init deui ka Giri Marta atawa rek kumaha teh Jang? Duka tuh Pak. Da piwarang di bumi heula abi teh diajar ngaos kitab nyalira saurna teh. Bari sakantenan diajar kahirupan nyata ngabantosan emas sareng bapak Pak Lurah. Oh, kacida alus natah atikan pasantren teh Jang. Bisi teu boga pagawean keur sapopoe mah. Nya pangaritkeun jukut we keur domba bapak. Kumaha daek teh Jang? Asa ditonjok congcot pikeun Jang Aris mah. Asa mabok manggih gorowo. Asa boga alasan anu hade. Sangkan dirina bisa leuwih deukeut jeung saurang wanoja. Anu kiwari dumadakan mindeng ucang angge dina kongkolak matana. Matak teu kungsi diengke-engke deui, mangsa Lurah Asep nawarkeun kitu teh. Langsung bae Jang Aris nyanggupan. Mangga Pak, mangga. Nya syukur atuh ari daek mah. Tah, ti mimiti isukan we gawena nya. Disirek ngopi heula atuh hayu. Lurah Asep siga anu bungaheun pisan, mangsa Jang Aris narima kana tawaran anu diasongkeun ku dirina teh. Aduh, punten Pak ieu teh sanes nolak panampi. Hatur nuhun we, da ieu teh bade saenggalna ka babakan Cikacang we ayeuna mah Pak. Supados teu panas teuing di jalan ari siang mah Pak. Teu bisa maksa Lurah Asep oge. Ari Jang Aris keukeuh dina pamadeganana mah. Sanggeusna amitan, gura-giru bae Jang Aris ngagedig indit ninggalkeun Lurah Asep. Sejan teruskeun deui lalampahanana anu katunda sejamuruka lembur Cikacang. Beuki lila Jang Aris beuki jauh ninggalkeun lemburna. Tetela rek kababakan Cikacang teh kudu ngaliwatan heula lembur Cilanjung. Sanapina ka Cilanjung, Jang Aris nyimpang heula ka imahna Jang Didin babaturanana. Anu maksudna mah rek menta di baturan, sangkan aya batur ngawangkong mangsa keur di jalanna. Tapi teu kabeneran. Harita Jang Didina keur eueuh di imah. Anu cenah mah keur milu buburuh macul jeung nu jadi bapana. Atuh teu bisa majar kumaha. Antuk nama kapaksa Jang Aris indit sorangan. Ieu teh Aris sanes. Tanya saurang wanoja anu pohara geulisna mangsa pasangrok jeung Jang Aris di jalan. Anu tetela geuning eta wanoja teh Tayalianti Neng Tina anakna Juragan Ramdi. Sumuhun. Kemal Jang Aris kalayan pohara pisan rengguna. Sakedapan mah Neng Tina ngan ukur nelek-nelek pangawakan Jang Aris. Ngarasa pangling sigana mah. Sabab ayeuna mah Jang Aris teh sakitu bersihna. Kakasepanana oge pohara moronyoina. Kalayan pangawakan anu katembongna seseg sarta ngareusih. Hapunten atuh dikantun heula. Ieu teh nuju aya prayogi abdi mah. Jang Aris langsung amitan siga nu ngarasa erah mangsa dirina haben ditelek-telek samodel kitu ku Neng Tina teh. Ku wanoja nu geulis anu keur nangtung di hareupeunana. Neng Tina teu nembalan ngan ukur neuteup tonggong Jang Aris anu beuki lila beuki ngajauhan. Kumaha we carana? Manehna kudu jadi milik ai. Kasep oge eta geuning jajaka teh. Kitu geurentes hatena Neng Tina. Langsung kataji tur langsung katarik ati sigana mah Neng Tina teh. Sanggeusna nempo dedegan Jang Aris anu sakitu tegep tur pohara kasepna teh. Nye, Neng Tina seri sorangan. Sanggeusna Jang Aris ngiles di palebah pengkolan mah, Neng Tina oge gura-giru neruskeun deui lengkahna. Imahna anu dijugjug ku Neng Tina teh ditepas imah kasampak Juragan Ramdi keur ngawangkong jeung dua anak buahna. Nu salah saurang di antarana Tayalianti si Engkus, siga nu keur daria pisan katempona teh. Mangsa Neng Tina ngurunyung oge timbang pating reret sakedeung.
teu wani ngaganggu Neng Tina. Teu wani ngaganggu Neng Tina oge. Kebat be muru asup ka jero. Pokona mah eta pejuh jeung si Asep teh kudu dibasmi deuleu. Bahaya ari lila kalilaan diantep mah euy. Sabab panalung di kanana geus mimiti ngarah ka aing. Tah bikeun duit ke ongkosna. Setengahna heula we gitu. Engke sesana mah lamun pancen geus ngabukti ku dewek dibere deui deuleu anu leuwih loba. Ceuk Juragan Ramdi kitu nate bari nunda duit anu pohara lobana dihareupeun si Engkus. Anu tangtuna oge bari rada hareosan ngomong kitu nate. Oh siap Juragan, siap. Tapi mana ongkos jeung kuring jeung si Eros? Ah sia mah haben we ongkos jeung ongkos ya. Ku siwal Juragan Ramdi kitu nate bari ngusiwal ngaluarkeun sabaraha lambar duit tina loket kulitna. Sok dibikeun ka si Engkus. Surangah serenge dua anak buahna Juragan Ramdi teh ari geus dibere duit. Malah cungar cengir sia. Gancang aring dieu teh. Siap Juragan, siap. Mangga dikantun. Assalamualaikum. Teh malah si Engkus ditungtungan ku cungar cengir deui bari uruk salam. Nyau, sia, jung keur makan. Juragan Ramdi rada ngabalieur siga nu keuheut. Geus kitu mah gancang bae si Engkus jeung saurang baladna ninggalkeun Juragan Ramdi. Saleosna dua anak buahna teh sajongjongan mah Juragan Ramdi ngan ukur hulang-hulang siga keur aya anu dipikiran. Tapi teu lila kitu nate. Antukna mah Juragan Ramdi unggut-unggutan nyeh seuri sorangan. Can nyaho meureunan saha aing nu sabenerna sia. Kitu geranana Juragan Ramdi kalayan sorot mata anu pohara seukeutna. Jung geus kitu mah Juragan Ramdi nangtung cengkat tina diukna. Koloyor nuju ka jero imah sarta kebat muru ka hiji rohangan. Tapi gancang ngarandeg Juragan Ramdi teh. Mangsa tina pantok kamar anu meleng katempo anakna anu keur diuk dina tungtung dipan. Siga anu keur hulang-hulang bari sakapeung diselang ku umat imut sorangan. Teu kateterusan kebat bae Juragan Ramdi mah ngojengkang ka patengahan. Nyamperkeun hiji awewe anu meh saentragan jeung dirina anu harita keur ngentepan duit dina luhur meja. Pamajikanana tayuh nama eta teh. Nyi. Ayo tuh tempo si dina, tempo. Cek Juragan Ramdi setengah harewosan ka pamajikanana. Kunaon si Tina? Pamajikan Juragan Ramdi kurang kerung. Hayu we tempo. Cek Juragan Ramdi deui. Kitu nate bari gancang miheulaan ngalengkahkeun sukuna muru deui karohangan kamar Neng Tina. Panasaran sigana mah sanggeus ngabebeskeun entepan duit kana kantong mah gura-giru bae pamajikan Juragan Ramdi oge nuturkeun kanu jadi salakina. Tuh dulu tempo. Cek Juragan Ramdi mangsa nu jadi pamajikanna geus aya di hareupeunana. Juragan Ramdi mere isyarat sangkan pamajikanana nurutan noong Neng Tina. Pas nalika ditoong nyawe kasampak Neng Tina keur hulang-hulang diselang kurunya renyu bari sura-seuri sorangan. Waya keur naon sia? Juragan Ramdi ngagebah meh barang pisan jeung mukakeun pantok kamar Neng Tina. Atuh pohara pisan ngarenjagna Neng Tina teh mangsa digerwahkeun samodel kitu kudu jadi bapa nama. Ari bapa sok ngareruas ari teu teh Pak. Neng Tina nepi ka jamedud siga nu pohara keheuleunan. Atuh da meuni siga nu gelo katempona teh ulang-ulang bari sura-seuri sorangan jiga sero. Tempas Juragan Ramdi nepi ka ngelemes Neng Tina oge ari dikitukeun ku kolotna mah. Lu weh tungkul jiga bueuk menang mabuk bari bulaham belehem siga nu era. Gek Juragan Ramdi jeung pamajikanana dariuk dina kursi panjang anu aya di eta kamar pahareup-hareup jeung anakna. Pasti geus boga kabogohnya.
indung Neng Tina surang ngaserengeh netep anakna. Ah, sok ka mana wae mama mah. Sasauran teh sok ngaco ah. Ye, bapak jeung indung Neng oge kungsi ngalaman heulang ngora atuh tin. Tempasna Juragan Ramdi. Dikitukeun ku bapa nama Neng Tina oge tungkul deui dibarengan ku Suraseri. So, balaka indung maneh saha kabogo hidup teh Tina. Ditanya kitu teh Neng Tina tibang gideg bari tungkul siga anu mingkin era. Juragan Ramdi jeung pamajikanana terus nyeleksek siga anu banget panasaranana. Aris pak. Antuk nama Neng Tina nyebutkeun hiji ngaran sok sanajan siga anu era. Aris tu mana ieu Tina? Asa eueuh nu ngaranna Aris di lembur urang mah. Pamajikan Juragan Ramdi kurang karung deui neuteup anakna. Rencangan si Didin mah. Si Aris urang Jatilindu anu kungsi mau hayam urang teh lain dina. Juragan Ramdi langsung teg kadinya. Kituna teh dibarengan ku nembongkeun rasa was-wasna. Neng Tina tibang nembalan ku unggul. Ari nyane. Henteu ari lieur mah Tina. Pira aku daek ka jelema kitu patut keur marengkung kuleuheut tukang mabok sok puak paok jaba jelema balangsak dinu kitu mah. Iluk-iluk tinggal tur erang-erang tinggal bincurang dari isuk teu sore balangsak nu kitu patut padeuleut Tina. Siga nu langsung keul Juragan Ramdi. Henteu pak, kasep ayeuna mah terengkung teuing. Nembe oge abdi pendak di jalan. Tatak bisa Neng Tina nembalanana teh. Ieu sing eling Tina. Piraku bogoh ka jelema kitu patut. Jang unang anakna bandar nila oge kurang kumaha kasepna jeung gandangna. Jeung teu sirikna sagala dibikeun geuning ka hidup teh. Pokona mah mamah teu ridho ari hidup hayang ka si Aris mah Tina. Indungna oge siga anu sarua keheuleun ka si Aris teh. Aris sakirana embung dijodohkeun jeung jang unang mah. Kok bae rek neangan sorangan oge tapi ulah kasih Aris teuing atuh Tina. Juragan Ramdi mereka tandesan. Alim ah, pokona Tina mah hoyong ka Aris pak. Tina, yeuh. Juragan Ramdi muncereng. Siga neueuh kasieun seeutik oge Neng Tina mah. Jung cengkat, cag kana anduk anu ngagantung dina kasto. Pokona mah Tina alim nikah Aris sanes ka Aris mah pak. Upami bapak teu ngawidian, mangka rusia jahat bapak bakal disebarkeun ku abdi mah pak. Cek Neng Tina kalayan pohara kalemna. Rusia jahat? Rusia jahat naon maksud maneh teh Tina? Nya, Rusia jahat naon dulu? Sok, Rusia jahat naon? Ah, teu kedah api-api pak. Salami ieu Tina tos terang. Bapak teh saengkol sareng komplotan si Jolat. Malih mah bapak nuju ngupayakeun kangge ngabasmi lurah Jatilindu oge. Abdi mah terang pak. Gebeg. Siga nu pohara ruaseunana Juragan Ramdi jeung pamajikanana mangsa ngadenge caritan anakna anu samodel kitu teh. Ari Neng Tina sabot dua kolotna keur pating larenjag teh kalayan antare pisan ngojengkang ngadeukeutan panto kamar. Sarupi deui pak, upami Aris diarah-arah ku bapak. Mangka kajahatan bapak ku abdi bakal dibongkar siapa? Moal kagok-kagok deui. Cek Neng Tina deui kalayan pohara pisan tandasna. Tina. Juragan Ramdi nepi ka rampang reumpeng. Siga nu teu hayang mirosea gancang bae Neng Tina mah kaluar ti eta kamar. Aing mah anak-anakan teh kumaha ieu teh? Kumaha tuh ari geus kieu indungna? Juragan Ramdi nepi ka garo-garo teu ateu. Ngumaha kanu jadi pamajikanana. Pamajikanana malah ngajenggutan buuk sorangan siga anu pohara bingungna. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun wae heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui.
atuh kukuta kukituna kukieu kukituna kumaha eta jadi pabelitnya pokona mah hayu di kantun sadayana